Dah kieu atuh orang lembur mah macul pegawaian teh. Oke, tukang geus ngalejet kieu ya. Bejana dijual. Kedenge kajual ya. Jeung modal lebaran mah jeung beli baju. Calana ge mah ieu maksudna teh. Bari jeung dibersihan lah beh gara-gara deui beh kajualna sakedeung. Dah, beren si Sandi yuk ah. Ulah sing batal pasaran. Lah, teuing iraha deui urang ngaheurian. Ayo. Lah, ayo dah. Ayo. Ayo. Beuting aya di imah. Mah aya di imah itu budak teh. Lain mah eueuh jiga nanti ya. Ayo doh, kurang teang ke kebon, sugan we aya. Ayo. Oh, itu ning budak teh, kuaing di tangan di imah, pantesan, ning di kebon. Dol, balik dok, dol. Kedeng na batuna. Hayo atuh buru. Balik dok. Sebelah mana? Tuh, belah itu tuh. Saha ieu teh mobet aing ku batu sagede kieu wani-wani ieu ka aing. Aing tika batu sagede kieu kumaha ieu lamun kana sira aing meureun aing benjol ieu mah. Ku aing pokona mah bari di tangan jelmana bari dibabetkeun deui ku aing batuna. Dol, dol, berik dol. Ayo lah kawan. Cara ape lah aing ngasuluh ti isuk. Persing. Ayo. Udah kalau kamar. Anak dia aing capek-capek ngasuluh ya ti isuk. Suruh aing acak-acakan gara ada akhlak. Laporkeun ke Pak RT. Suruh aing ka aur-auran. Lol udah. Laporkeun ku aing barudak teh ke Pak RT ieu mah mah benar. Dia tete, kabeh dia bae anu mah yuk. Panggil kabeh dia Can. Oh, ayo. Iya. Ayo Pak Can. Mantap bisa nya. Iuran suluh. Mau ke mayat euy. Aduh, ya geus beberapa minggu kosong bae ning. Doh engke we usahana eueuh euy, ieu kumaha lieur ya. Doh engke we nya dah. Diusahakeun dan kedah pokona. Oh, tuh geus sekan ulah nah Oh, ah. Nanya budak terlalu lumpatan biaduan. Tuh dah. Daekeun ngasuluh di darupak teh ngajengkang enggak ada akhlak teh budak. Kadara ditu tadi mah duaan teh budak balangor. Geus teh ning uruskeun eta mah. Mau benar emang gua diuruskeun. Geus ayo. Nah, kurang di tangan wae. Hah? Tangan wae. Ayo dah. Kamu lupa ka ditu nya? Ka ditu. Ayo. Kayak panggilan ka imah nya. Dol, ayo dol. Ah, sianya anu mabet ka aing, hampir kana hulu aing, sete hampir benjol nyawa mah. Itu mang urang mah dititah ke si Karno. Itu mah urang mah teu nitah si ieu tah nu mabet Itu nage. mang. Manehna Dititah nu manehna. si ieu nu nyokot batu nage Itu meureun mah ah. bener. Sia milu jeung aing ka pihak berwajib daripada sia ku aing diparaculan, mending hayu milu jeung aing ka Pak RT. Hayu. Milu. Hayu milu. Milu hayu. Sieun mang. Tah geuning ieu tadi budak nu nubruk dewek teh gak ada akhlak sia make lompatan teu tanggung jawab. Puguh heuh Kang, ka abdi oge ka baledog, make batu hampir benjol ka abdi ge. Yakin aku dibawa ieu budak ke pengadilan.
Ayo dibawa bae. Bawa tuman. Ayo atuh bawa, ayo. Ayo sia. Sieun. Di apa moal ya? Gedeng ieu urang istirahat lah. Oh, Bari urang tempat ieu sasanu arencan gitu kan urang deui. Gitu enam istirahat tak? Oh istirahat lawen mah. Siap. Ayo ini gitu. Mohon Bawa dulu, kuaing ke RT. Ayo. Ieu mah kumaha sih? Tanggung jawab. Naon teh naon? Iya budak ranu Naon, teh. Teh. Keur suluh. Anu tadi laporan anu nubuk dia teh ya. Heeh. Tah, Iya, iya. budak teh euy. ieu ge mabet ka abdi, hulu abdi hampir benjol tuh. Teh budak tadi nu duduk dek teh. Iya. Langor. Tah ayo ge teh anu mabet ka urang. Sarua ieu ge. Heuh. Oh, Pan. cari ulah kitunya. Banyak. Moal gimana? Pan karunya itu teh petani-petani ieu meureun nu macul sarua wae. Anggeus aya nama ararikum tuh arikum ikum metah berapa ikum. Ampuranya kalong. Oh lah gitu deui. Kang kuranya. Oh, engke ulah mabetingnya. Moal di mah. Balalam. Ya budak. Ayo balik lah. Ayo. Hampura geus karibulkeun ya teh ya. Assalamualaikum. Salam. Agak. Sekian video dari kami. Dan subscribe. Jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini, guys. Karena subscribe itu Gratis. Baju pasir.